Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Masih dina surat Yunus ayat ke 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayyuhan nasu, kul bejakeun ku anjeun Muhammad saur Gusti Allah. Kasaha bejakeun teh ya ayyuhan nasu, hei sakabeh manusia, sakabeh jalma-jalma anu masih keneh ragu kana agama Allah. In kuntum lamun anjeun fisakin dina karagu-raguan, min dini tina agama kami saur Allah. Bejakeun ku anjeun Muhammad, fala a'budu teu meunang nyembah, mangka teu kengeng nyembah alladzina ta'buduna jiga jama-jama anu ku anjeun disembah, min dunillah salain ti ka Gusti Allah. Nyembah kana berhala, kana patung, kana seuneu, kana tatangkalan jeung sajabana teu meunang. Lamun ragu mah ulah nyembah selain ti Allah. Walakin tatapina a'budullaha kudu nyembah mah ka Gusti Allah. Sabab naon mata kudu disembah? Alladzi anu eta zat Allah teh yatawaffakum, bakal maotkeun anjeun kabeh, bakal ngawafatkeun anjeun kabeh. Nu ngahirupkeun Allah, nu ngawafatkeun Allah, nu ngarizkian Allah, tah kadinya kudu ibadah mah. Wa umirtu jeung geus marentahkeun tu ka kami ceuk saur Kangjeng Nabi Muhammad. Wartoskeun kitu saur Gusti Allah. An akuna kana yen sanyana, kana yen bukti minal mukminin reng-rengan ti jalma-jalma anu mukmin. Jadi kedah buktos urang teh mun iman teh ulah ragu-ragu. Sabab karaguan eta bisa menimbulkan kemusyrikan. Saterasna wa an akim jeung kudu akim teh nyang hareupeun atau menghadapkeun naon wajhaka wajah-wajah anjeun. Kamana lidini kana agama kami, agama Islam anu kumaha hanifan, anu lurus, anu lempeng, anu bener mungguh Allah Subhanahu wa taala. Hanifan eta teh lamun lempang maju ka hareup, henteu kakencan dekatuhu, jadi lurus hanifah. Wala takunanna jeung ulah bukti anjeun kabeh minal musyrikin kalebet jalma reng-rengan jalma musyrikin anu malusrik ka Gusti Allah. Jadi ulah kalebet ka jalma-jalma musyrik, margi upami urang melenceng kana musyrik tina keimanan, eta teh bahaya ageng. Sabab eta bisi kaluar tina Islam kalayan kengeng bebendo Allah, tegasna di yaumil akhir kengeng azab jeung siksaan Allah. Kade ulah musyrik saeutik ogenan ka Allah. Jadi kedah iman Islam anu panceg anu lurus dina ieu ayat ulah melenceng salit ogenan. Saterasna wala tad'u jeung ulah ngadoa tegasna ulah ibadah, ulah nyembah min dunillahi salain ka Gusti Allah. Ulah nyembah kanu sejen salian ti ka Gusti Allah, ulah percaya aya kekuatan sejen kekuatan Gusti Allah. Ma la yanfa'u, ma anu henteu la yanfa'u nyieun jadi manfaat ka anjeun. Jadi lamun disembah berhala, mun disembah barang-barang nu sajen salian ti Allah, tatangkalan seuneu eta teh la yanfa'u ka henteu matak jadi manfaat pikeun anjeun, wala yadurruka jeung henteu matak madarat pikeun anjeun lamun ditinggalkeun. Sesembahan berhala tinggalkeun moal madarat, moal matak nyiksa, mending ditinggalkeun ge. Fa in fa'alta mangka lamun fa'alta terus-terusan migawe anjeun kana nyembah berhala, fa innaka sanyana anjeun idan lamun kitu minadz zalimin karbet
reng-rengan jalma-jalma anu zalim. Naon jalma anu zalim teh nempatkan suatu perkara henteu dina tempatna. Contona mawa beas dina kopeah atawa ngarenos sambal dina kope. Jeung sajabana nempatkeun sesuatu lain pada tempatna eta disebut zalim. Nyembah kasalian ti Allah ge zalim sabab lain tempatna nyembah mah kasalian ti Allah mah. Nyembah mah kudu kedah ka Gusti Allah anu tos jelas ngarizkian urang, anu tos jelas mereka nikmatan ka urang, anu tos jelas mere hidayah ka urang, anu tos jelas Allah teh nu nyiptakeun bumi langit sadayana eta teh ciptaan Allah diurus atur lagi ku Allah. Tah eta anu kedah diibadahan mah, tah eta anu kedah disembah mah. Mugi aya mangpaatna dinten ieu dinten Jumaah barokah kalayan insyaallah. Dina Jumaah ieu urang dipaparin barokah sadayana ku Gusti Allah. Barakallahu li wa lakum, hatur nuhun tina sagala perhatosan. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.